Wah, kunaon ieu akun ieu teu dimonet-monet. Oh, nangan monyet. Ya kunaon make diteteangan monyet. Lain nanyakeun monyet. Akun ieu teu dimonet-monet. Panas ngedit video teh ku capcut deui. Oh, mau cangcutnya. Ya atuh cek aing ge bangor sia monyet mah. Make jeung sagala lu. Make mau cangcut berarti galuna nu dikukut ku maneh. Aing mau cangcut. Aduh. Aing mah nya da sok tanggung jawabna mah nu kukut sia aing ngukut nu kitu teh. Seperti ngukut ayam nu sok erana mah nu ngukutna ya ngukut monyet. Mau cangcut nu sa cangcut sa. Lain cangcut. Ngedit make capcut ngarah bangga. Oh, nu tatangga. Aduh, pogoeun meureun euy ka tatangga maneh ngukut monyet teh. Sok ieu. Atuh isuk deui mah kieu we. Mun eta teh ka monyet teh mun eta malamar gitu. Pas. Lain euy ka ciptanya tatangga maneh ka maneh minta gantina euy. Pepejana teh euy. Yo ceroborenan Herman. Cangcut aing dipauk monyet gantian sia. Astagfirullah. Jadi rek kumaha ayeuna? Mau balik ngomong jeung saliwang baing mah.